Ngaran kuring Sony. Kuring digawe jadi pelayan di salah sahiji restoran anu aya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tempat digawe kuring, konsep tempatna resort villa atau penginapan. Jadi tempatnya aya di daerah gunung, anu dimana jalan ke eta tempat teh lumayan jauh. Jalana anu bulak belok jeung loba leuweung. Kuring geus saminggu digawe di eta tempat. Disaprak tempat eta dibuka. Kuring ngerasa ngeunah gawe di eta tempat teh. Saking kuresepna kuring digawe di eta tempat, kuring nepikeun ka teu nyaho waktu nalika lamun keur digawe. Nepi ka hiji mangsa kuring ngalaman gering. Ngan kuring keukeuh maksakeun digawe kusabab kaayaan restoran teh kerame-ramena anu daratang. Karyawan di eta tempat oge ngan saeutikan. Jadi daripada kuring nyusahkeun, ya kuring nguat-nguatkeun awak jang digawe. Tepoho harita kuring oge nginum obat di warung. Pamikir kuring sugan we kuring bisa cager. Kejadian ieu kaalaman kurang leuwih 3 tahun ka tukang. Teu lila saacan masa pandemi. Balik deui kana carita, sanggeus kuring nginum obat warung, kuring maksakeun digawe. Ngan beuki lila karasana gering kuring teh teu cager-cager. Nyerina malah katutuluyan. Panas tiris, lieur, komo deui punduk jeung tonggong kuring karasa carangkeul. Jabal lalinu anu karasana ku kuring. Anu jadi anehna jang kuring kungsi mariksakeun ka dokter. Tapi sanggeus dipariksa, ceuk dokter penyakit nanaon. Janten, kuring teh kasarang panyawat naon, Dok? Teu puna naon. Eta mah mung kacapean hungkul jeung minang keanginan. Oh gitu, Dok. Janten, kumaha tuh? Teu kumaha, tong hariwang istirahat we anu cukupnya jeung tong hilap. Tandongna dituang sareng udah dugi ka seep. Cenah cek dokter kuringan kacapean hungkul. Jeung kuring ukur titah kudu loba istirahat hungkul. Kuring jadi beuki heran. Sanggeus balik ti dokter, kuring nyimpang ka imah nini anu imahna teh jauh ti dokter tempat kuring dipariksa. Jeung memang teu jauh ti tempat kuring digawe. Saukur nyimpang bari jeung niat silaturahmi.
Barang nepi Nini kuring langsung mapag kuring. Kuring ngomong yen kuring kergering. Kuring oge nyarita yen kuring digawe di restoran anyar di eta tempat. Nini kuring nanya yen kuring teh gering naon, jeung nanya digawe naon kuring di eta tempat. Kuring ngomong yen kuring resep digawe di eta tempat, jeung lamun masalah gering kuring ngomong yen cek dokter kuring ngan ukur kecapean teu gering nanaon. Padahal anu karasa ku kuring teu ngeunah awak, panas tiris, lieur jeung lalinu. Tapi harita ini kuring nepikeun ka ngomong yen ieu lain gering bawaan. Cenah ieu mah aya anu hayang wawuh jeung kuring. Hayang wawuh? Maksudna kuring teu ngadengekeun omongan anu jadi nini. Kuring mikir omongan ini kuring mah ngan saukur heureuy atawa nyindiran ka kuring. Meh kuring boga kabogoh jeung wawuh ka awewe meh aya anu ngurus kuring. Tekung silila kuring indit iman ini. Nini kuring ninggalikeun kuring menit talak siga anu hariwang ka kuring. Saacan kuring indit, nini kuring nitah kuring diuk heula sakedeung. Manehna nyakelan leungeun kuring. Bari bibirna geger nyeman siga anu keur macakeun doa. Harita awak kuring anu keur hareeng teh jadi karasa beuki panas nepi ka ubun-ubun. Ting naon anu keur dipigawe ku nini kuring. Sanggeus nini kuring beres ngadoa, anehna kuring ngerasa rada mendingan. Singkat cerita sanggeus 2 minggu kuring ngerasa beuki dia awak beuki mendingan. Jeung kuring geus bisa digawe deui. Harita pas keur peuting Salasa kuring kabagean gawe si peuting. Jeung babaturan kuring anu ngaranna Rini. Jam 4 kuring datang ke restoran. Kaayaan didinya masih kene sepi. Hiji-hiji babaturan kuring anu gawe sip isuk paramit ka kuring, ninggalkeun kuring jeung si Rini. Pawanto salaku manajer kuring oge pamit. Da cenah jam genep aya urusan, jadi nitipkeun operasional ka kuring. Didinya ngan aya kuring jeung si Rini jeung sababaraha urang pagawe dapur.
Bisa kaitung di eta tempat kuringan ukur aya opat jelema. Waktu geus nunjukkeun jam 7 peuting. Kuring mikir, nah tumben-tumbenan restoran teh sepi. Tapi bisa jadi pedah poe digawe meureunana. Nungguan jalma anu datang puguh ge matak bosen. Terila tidinya si Rini izin rek istirahat jeung rek dahar heula. Nya kuring oge nitip ka manehna rek meuli sango goreng anu tempatna teu jauh ti restoran eta. Din, kuring nitipnya. Gantian. Ayeuna mah ieu ku urang dijagaan heula. Ti harita nu aya ngan kuring sorangan di hareupeun resto. Sedangkeun dua pagawe dapur kaciri ku kuring keur ngaromeh HP di dapur. Teu karasa waktu geus nunjukkeun jam 8 peuting. Tuluy kuring ninggali aya mobil asup ke wilayah parkir di restoran. Katempo ku kuring hiji mobil warna hideung anu rada gede. Nya kuring langsung mapag maranehna dipantau hareup. Tina mobil eta katempo turun 4 urang budak ngora. Nya eta aya 2 awewe jeung 2 lalaki anu katempo ku kuring sigana maranehna geus ngaliwatan perjalanan jauh. Katempo ku kuring maranehna siga nu leuleus bati kacapean jeung sigana kalaparan. Jeung wengi kanggo opat jalminya. Mangga ku abdi dijajab. Ku kuring jalma anu opatan eta dibawa ka lantai 2. Di lantai 2 ieu puguh rohanganna lumayan alus. Jeung biasana loba barudak ngora anu resep jeung milih eta tempat. Jadi maranehna ku kuring dibawa ka eta rohangan. Ngarah maranehna ngerasa leuwih betah. Kuring langsung mikeun buku menu ka maranehna. Teu loba omong. Maranehna langsung maresen dahareun ngan maranehna mesen minuman jeung cemilan teu jeung dahareun anu keluargeunana. Sanggeus beres ku kuring dicatet pesananana, kuring turun ke handap anu langsung muru ka dapur jang mikeun pesanan. Kuring cicing teu jauh ti dapur bari ngomeh HP. Nungguan jang ke ngantirkeun dahareun lamun geus beres. Tekung silila pesanan geus siap. Bareng jeung datangna si Rini anu karek beres istirahat. Din, ila teuing istirahatna. Ayeuna gantian kuring nu istirahat. Mana pesanan kuring? Nah, ayeuna didinya anu nganterkeun pesanan ka luhur. Aya tamu di luhur, nya kuring istirahat heula. Kuring nitah ka si Rini jangan nganterkeun dahareun ka luhur ka lantai 2. Nyata ka tamu anu karek datang opatan. Manehna oge langsung indit ka luhur
Maksud rek nganterkeun pesanan. Tapi tekung si Lila manehna balik deui. Ceuk manehna di luhur teh eueuh sasaha. Eueuh jalema. Manya sih. Aya 4 jalema, 2 awewe jeung 2 lalaki. Yukna deket WC ada ujung. Si Rini keukeuh ngomong yang di luhur teh eueuh sasaha. Penasaran. Kuring mawa baki dahareun, tuluy ku kuring dianterkeun sorangan. Kuring langsung indit nganterkeun pesanan tadi ke lantai 2. Satepina di luhur, kuring ningali kasampak maranehna masih aya di meja anu sarua. Dariuk bari anteng ngobrol. Ah, si Rini mah dasar kedul. Punten, antosan rada lami. Iya pesenana. Kuring nyimpen pesanan maranehna di luhur meja. Maranehna ngan ukur ngunggekeun sirahna. Sanggeus kitu, kuring turun deui ka handap. Maksud rek nulikeun deui istirahat sabari dahar sangu goreng anu tadi dipesan ku kuring. Sanggeus beres dahar, kuring balik deui ka luhur. Maksud rek ngecek bisi maranehna rek nambah deui pesanan. Tapi satepina kuring di luhur, kuring teu ningali jalma anu opatan teh. Samalah dahareun oge masih keneh weuteuh. Amananya. Nah, hareueuh. Kuring langsung turun deui. Maksud rek nanya ka si Rini, tamu anu tadi aya di lantai 2 ka mana? Nah maranehna teh geus mayar, terus langsung balik atawa kumaha? Ngadenge omongan kuring siga kitu, si Rini siga anu reuwas. Manehna ngomong da eueuh anu mayar jeung eueuh anu turun ti lantai 2. Si Rini ngayakinkeun kuring yen eueuh tamu anu dahar di dieu. Harita manehna oge ngomong barada tarik. Tunduh merenya. Maneh mah jelas-jelas aya tamu di luhur. Basa kuring keur ngobrol jeung si Rini. Ujug-ujug kadenge ku kuring. Aa, abdi bade nambah. Tuh kan, aya cek kuring ge. Terkacai meureun tadi mah. Cek kuring ka si Rini. Kuring langsung naik deui ka lantai 2. Kuring ningali tamu anu opatan keur dariuk di dinya bari ngadahar-dahareun anu aya dina meja. Tambihanana bade naon teh? Tambahana 2 jus jeruk. Kami tiasa di pasihan kembang melati nya, A. Kembang malati. Di dieu mah teu gaduh kembang malati teh. Hapunten pisan. Nya atuh kembang naon weh anu aya di dieu pangnyandakeun ka dieu nya. Harita kuring rada bingung kanu pamentaanana. Tapi harita ku kuring diinyakeun we heula. Tuluy kuring turun ke handap ninggalkeun maranehanana. Kuring indit ka pantry mikeun pesanan maranehanana. Sanggeus es jerukna siap, kuring langsung nganterkeun deui ka luhur. Maranehanana masih diuk di posisi anu sarua.
Iya teh, 2 jus jerukna. Tapi punten, di dieu mah teu gaduh kembangna naon teh. Salah sahiji awewe anu aya di dinya melongkeun ka kuring. Teutepanana seukeut pisan. Tapi tekung si Lila tina kekaayaan kitu. Ujug-ujug lampu di eta tempat teh parem. Astagfirullah. Keayaan jadi poek sehari tama. Kuring ruas. Campur bingung harita teh. Tapi dina kaayaan kitu tekung silila eta lampu teh hurung deui. Tapi basa lampu hurung deui aya anu ngajadikeun kuring ruas. Ujug-ujug opat jalema anu aya di hareupeun kuring teh eueuh ngahanga leungit. Kuring teu percaya kanu naon anu ku kuring katempo. Bari ge gisik panon kuring merhatikeun eta sabudeureun tempat. Inuman jeung dahareun anu dina luhur meja teh katempo masih keneh heueuh. Nah kuring teh keur ngimpi atawa kumaha. Lalaunan kuring mundur bari malikeun awak anu maksud rek turun ka handap. Bari jeung kuring masih keneh kaayaan mamawa minuman anu masih keneh aya dina luhureun baki. Can oge malikeun awak. Ujug-ujug aya anu ngagerowan ka kuring ti tukang. Pas ku kuring ditempo gening di eta tempat teh heueuh saha. Padahal atra jelas pisan kadenge ku kuring aya anu ngagerowan ka kuring. Malahan opat jelema anu tadi dalahari dinya teh geus teu kasampak deui. Kuring luncat bari jeung soak nepikeun ka kuring ngalabuhkeun nampan anu aya 2 gelas jus jeruk eta. Dan kadenge ku kuring sora anu tulung-tulungan. Jelas pisan kadenge ku kuring aya sora anu minta tulung ka kuring. Harita keneh kuring langsung muru ka palebah tangga. Sababar hal engkah deui kuring nepi ka tangga. Saking kusieuna nepikeun ka kuring. Kuring labuh teh eta tangga. Nempo kaayaan kuring siga kitu. Si Rini ngadeukeutan kuring jeung nanyakeun kunaon. Ya kuring ngomong yen kuring panggih jeung jurig. Kuring mitah ka si Rini ka luhur keur mastikeun naon nu ku kuring ditempo eta teh bener atawa henteu. Geus kitu manehna langsung naik ka luhur. Kuring mah cicing di handap bari nungguan. Tapi sanggeus sadalila kuring nungguan si Rini teh kahandap-handap deui. Hariwang aya naon ya kuring oge ngawanikeun maneh nyusul ka luhur. Barang nepi ka luhur kuring nempo si Rini keur diuk di kursi
anu aya di lantai 2. Ren, tetep pada kosong. Jeng si Rini ujung-ujung ngagorowok. Manehna kasurupan. Tilati harita kuring nempo orang dapur nyusul kuring kaluhur. Nya kuring jeung nu lainna langsung mawa si Rini ke handap. Tapi harita karasana awak si Rini kerasa berat pisan. Kuring siga anu mawa leuwih ti hiji jelema. Salah saji babaturan kuring langsung macakeun doa-doa. Dikitukeun mah si Rini beuki gogorowokan. Alhamdulillah sanggeus 10 menit dina kaayaan kitu si Rini oge langsung kepaehan. Kuring oge langsung nyaritakeun naon kejadian anu karandapan ku kuring ka urang dapur. Kuring jeung urang dapur langsung nempo ka luhur. Saha malahan kelas anu bioge masih keneh weuteuh. Harita kuring buru-buru mersihan gelas anu tadi murag bari jeung dibaturan ku staf dapur anu lainna. Dina kaayaan teu pararuku waktu geus nunjukkeun jam 11 peuting. Geus waktuna eta resto teh tutup. Harita kuring oge langsung milih balik. Harita kuring milih balik ka imah nini kuring. Basa kuring nepi di parkiran. Kuring karek nyadar yang di parkiran eta oge eueuh mobil hideung anu katempo ku kuring basah keur mimiti. Nah, kamana atuh mobil hideung eta teh? Kaisukana kuring hudang. Kuring nyamperkeun ini kuring anu apal ngeunaan hal-hal saperti itu. Kuring nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring tadi penting. Geus kitu ini kuring ngomong. Mimiti basa kuring gering. Kuring teh ketempelan sosok makhluk gaib nu aya di eta tempat. Ini kuring nulikeun deui nyarita yang di daerah eta teh kawilang sanget. Jeung ti heula kungsi aya kecelakaan mobil di hareupeun restoran kuring digawe. Mobilna teh warna hideung. Supir jeung penumpangna maot. Kabehna opatan. Nyaeta
2 orang lalaki jeung 2 orang awewe anu mana dongeng anu dicaritakeun ku Nini Kuring teh sarua jeung anu ku kuring katempo basa peuting. Malahan Nini Kuring oge nitah sangkan ngayakeun pangajian di eta restoran. Nyaeta keur ciciren pamit jang anu aya di ditu. Kusabab sakumaha oge urang teh hirup jeung maranehna. Yen urang hirup paguluwota jeung makhluk-makhluk gaib. Jeung anu paling pentingna sangkan kajadian siga tadi peuting teu kaalaman deui ku kuring jeung sakabeh pagawe nu aya di eta restoran.